empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 la. Gabut kieu euy. Eta budak ngelaningkeun di kariwang panas-panas kieu. Nyanyi-nyanyi teu jelas kitu. Salah lirik euy. Bikin dulu ya, Dik. Pelangi, pelangi, alangkah ini. Pode euy naonnya musiknya. Pelangi, pelangi, alangkah indah. Pode euy liriknya. Merah, kuning, aduh, sama panas-panas kieu ngaganingkeun wae. Hek naon di eta ka dieu aing masuk ngaganggu wae aya maneh mah. Kita gena-gena oge. Da aya urang mah tempat pangulinan tadi maksudnya. Lain maneh eta naon ngaganingkeun wae di berang-berang kieu tingali atuh panas teh batur masare ieu ngaganingkeun we. Atuh kumaha urang we. Arek ngomean naon ke ngomean itu ngomean ieu. Terserah urang da urang nu ngajalankeun. Jadi poho gara-gara maneh ngaganggu nya. Kumaha maneh we urang geus bosen papanggi maneh wae ka itu urang mah. Buburit. Geus mengkenit ka itulah ringrang maneh mah. Karena gitu geus ngaganggu wae tenan. Burit kemana nya euy. Ngabuburit lagi panas gini euy. Bari sorangan teu puguh di ngabuburit na kemana. Kayak gedeng dia. Nah cicing lah satu dia. Sebenarnya mau bogar ka di teh da mah kapanggeung si eta wae. Tidak, mah deui batur euy. Aduh, siapa mau koek ngabuburit, tapi balik di kadieu. Rek kedeng tinggal itu panas kene. Nyar-nyar kulit orang bodas kira kepanasan we. Atuh da cai aing naon ngabuburit we kieu tinggal jam karak ge jam baraha. Jaman karak ge jam baraha. Ieu mah teu ada gabut di mah wae urang teh. Ngabuburit tadi namongan panas kene cuacana geuningan. Jadi kewe kedeng deui. Nyaho aing ge lah da aing mah moal rame moal ulin sorangan rek naon coba siung ka itu ulin sorangan di saha da moal rame moal ulin sorangan mah. Mun nyebutkeun moal rame DG urang mah ucing-ucingan jeung kalangkang sih mah. Nyebutkeun teu rame kumaha iki rame. Aing geus bakletik wae sama ucing-ucingan jeung kalangkang atuh da moal ge beunang sih teh. Aingnya kumaha cenah. Masih mending orang kegiatan daripada maneh kitu ngajijeun tuh di juru kenaon geura cik saha urang ngajijeun tuh tadi di dia mah keur ngagigitaran tadi ge maneh ngan maneh we ngaganggu jadi we poho lirikna ka apa geus we cicing atuh da barina panas-panas kieu gigitaran ngagandengkeun coba tinggal itu batur mah tuh kedudulagan
Mana gitaran tuh makin ganeng. Halus kena gitaran lah. Mengembangkan seni. Mana setaya dulag di mana? Oh soal dulag. Oh di dia mah. Sok aneh semua ngalinur teh. Mengembangkan seni teh seni kumaha heula. Seni pugu atuh seni depan aya loba seni budaya, seniman tah eta seni naon heula eta. Siapa tuh nyawa aja karena gitar. Iya gitar bahan naon ya. Gitar. Daripada gitaran gitu cik kurang ngabuburit sting aya kegiatan we lain gitaran gitu. Ayo buburit we. Bosen aing mau dengenan. Lain aing ngabuburit kita yang sirik ka batur sok moarawa ka Bogor batur mah ya kana aing mah da. Atunya amat itu siri setema nih oge bawa we ini mane dandanan heula seneng geulis make upan jika jadi kos umur 18 tahun tah sok coba Aing mah ini aing mah teu kudu di dandanan da ini aing mah geus geulis tiba heulana ge soalna Allah we heueuh matakna oge kunaon kudu sirik atuh kendai batur-baturnya urang-urang depan batur ge batur urangnya urang gitu sirik bae aing mah nempo batur ningali na motor teh duaan deh nu eta awewena kuat nangkep kitu. Komo lamun misalkan montok mah seger cigana teh menempon kitu mah. Mantak lamun puasa ge kuat cigana teh ni ka maghrib mah haus mah lapar. Subuh wae teh jeung awewe ulin. Lah manehna. Subuh oge teh subuh gilen bermanfaat. Percuma puasa atuh ari bobogohan mah Sih kita teh mah bener percuma ari puasa ari bobogohan mah da moal masa ka ituna soalna pan lain muhram meureunna cacabakan kitu teh tongge tatangkepan nyabak leungeunna saeutik ge geus batal. Heueuh matakna oge. Jadi mun maneh boga kabogoh mun bulan puasa putuskeun. Kabogoh maneh kita jadian jeung urang gitu. Sia ngeunahna we ieu mah kabogoh aing da gae kita mere da aing mah teu boga kabogoh aslina. Aduh karunya teuing atuh teu boga kabogoh. Aduh tiraku ieu teh teu boga kabogoh. Aduh nyata lamun aing boga kabogoh teh tadi ge seulin aing jeung kabogoh urang mah buburit tarik naon cing dia gabut aing mah. Heueuh matakan oge mun maneh yang boga kabogoh hayu ngilu jeung urang ngabuburit. Oke insyaallah maneh bakal meunang. Hayangna ngabuburit ka mana atuh? Oke lah kedeung deui panas keneh we kieu mah karek jeung baraha aing tuh. Baturna molor heula ieu mah bisa. Aya we pokona mah tempatna maneh mah moal nyaho daripada kigituan gitaran teu pararuguh di dieu. Gabutna teh kaciri pisan. Jeung tuh sorangan. Oke, kurang diajak ke itulah tempat ngabuburit nu rame. Tapi nasi aya gabut di dieu teh mantep pikiran ge. Nyaho teu di mana tempatna emang. Awas mun bicara kamari deui sia dibawa ka tempat teu isieun. Ayalah pokoknya mama mah teu kudu nyaho ke pan urang ini ti di duaan jadi itu bakal opatan sok percaya ke urang ini jeung awewe lain duaan deui ayo atuh urang ngabuburit lah buru. Aduh semakan awewe mah ribut wae heueuh ke tingalikeun we di ditu kiraha rek ayeuna mah awas ya mun buadul sia kela tulah kedeung deui panas keneh we kieu mah. Kelah kagok tuh kedeung diga asar ting asar heuh panas di mana teh ieu kieu gaya atuh ari geus asar mah dia minjem gitar atuh urang ting geus asar ya awas ya mun wadulnya ting geus asar sok heueuh ting geus asar mun mah teu sabaran gini komo bari ka awewe mah duh pangheulana wae mah
Wah, ini pugu teh sabaran sih orang mah yang buru-buru menang calon geus teu kuat bagai. Geus teu kuat pokona mah yang gerang ngalalkeun teh mun aya mah. Kumaha maneh we ah. Bintang kecil di langit yang biru amat panjang menghiasi Cuma bisa wae ka urang ngaganengkeun manehna ngaganengkeun boga mah. ganengkeun kumaha urang mah ganengkeun ge puguh sorana alus kos saat teh si Arya urang mah sorana maneh mah pan kos si ieu saat teh eta we pokona mah Alus di mana meureunana lah. Saura goreng patut gitu kos ieu oge kos naon hayam nyileunglem teuning kumaha saurana teh ganeng kitu. Aing mah geus ganeng tong nyanyi lah ganeng hees mah nu sabari nungun asar kadang deui. duh gagabah eta soro alus ieu disebut goreng tah dengikeun tah urang ngalagu ye lagu cicak-cicak di dinding dengikeun manehnya nanda teh tina F mun teu salah teh ge F Sia mah bejaan geus tong nyanyi ganeng lah. Aing ceulina ieu bisi ngapung coba ngadenge suara maneh aing mah. Geus teu kudu naon pungkul nya lagu teh kitu nya terame ah. pancen beres teh maneh teh urang ka karek nyebutkeun huruf F pancen ka itu nameureunnan kumaha sih meh teh dengikeun heula matakan ugi tong waka nyebut goreng lamun can nyanyi urang nya teu Ada ke maca nyanyi oge geus goreng tingali ngagitar gitu aing mah. Ari kumaha halus coba. maneh mah da sok ngaremehkeun wae urang can nyaho maneh urang teh salah nya urang teh vokalis ieu di band Bintang 7 Masuk Angin mah can pernah nempo urang ha Bintang 7 Masuk Angin cenah. Emang aya band kitu band rock meureun cenah. Bintang 7 Masuk Angin vokalisnya. Malah kah makin ngaledek nyingseurikeun mah can nyaho da matakan coba yeuh maneh ngagitar urang nyanyi sok Da aing mah teu nyaho da asa karak ngadenge wae kitu. Naon eta band Bintang 7 Masuk Angin. Tah, urang gitarisna ieu tingali ieu. Ieu mun sareng ngagitar. coba sok tapi da asa geuning ayo ah Kemana itu? Acan bayar sih gitar.